Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi iftataha bi syahril muharram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukarram wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallama tasliman katsira ila yaumil izdiham, amma ba'du. Qala ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu Muhammad khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Wa qala al-ulama al-muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minas syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan alam Kanjeng Nabi urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadayana nu halawadir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat di Kanjeng Rasul. Ahibbal izza al mukarramun wal muhtaramun para habaib alladzi lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman ilaihim. Para alimil ulama, para sepuh tokoh masyarakat sekaligus kudu simkuring dipika hormat saumumna kiai nu haladir wengi ieu. Hapunten tetiasa disebatkeun satu persatu. Wabil khusus akhina al-mukarram pimpinan pesantren Al-Azhar beserta keluarga besar santriyin wa santriyat, urang doakeun mudah-mudahan ieu pesantren sing langgeng ila yaumil qiyamah. Santri nu aya sing barokah, bahkan sing bertambah, guruna sing istiqamah. Aparatur pejabat pemerintah atasan bawahan wabil khusus kepala desa beserta jajaran, urang daroakeun mudah-mudahan para pejabat urang tinu handap sampai ka luhur, muga-muga sing dibere taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Para panitia penyelenggara acara menyambut tahun baru Islam sekaligus milad pesantren, kudu simkuring dipika hormat kaum muslimin wal muslimat, pemuda-pemudi, santriyin wa santriyat rahimakumullah. Alhamdulillah urang ciri betah hirup di alam dunia nyampe karena tahun 1440 Hijriah. Ciri betah hirup di alam dunia syariat umur urang ngapanjangan ibu, ngan hakikatna kontrak umur dikurangan. Ketika jelema ngakolotan umurna pasti tarereh. Ayo pemuda tanya kene, atau belum tentu. Cenah kami nang ngora kene cek saha, ente setiap tap daun kalapa anu murad teh nu raga teh nu kolot. Ketika rek hajat ada pucukna sia diala.
entah setiap awi anu kolot diarak dipakai palupu dipakai ngien layes pakai reng henteu ketika butuh mah iwung dialah jaga be ku sia awi kolot kulub untuk boga tahu sia betul apa tidak maka justru alhamdulillah manusia yang baik manusia yang berpikir hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin tahun iya kudu leuwih alus tibatan tahun kamari tahun kuari kudu leuwih bagus tibatan tahun kamari poe iya kudu leuwih bagus tibatan poe kamari tapi orang kadang-kadang jelema geus aya perhitungan maka dina saat ieu para hadirin wal hadirat bulan Muharram tahun baru Islam anu kadang-kadang umat Islam teu arapal kana bulan sorangan sok ayeuna ku kuring dijajal ieu lembur naon kiai ngaranna ieu teh hah pasar Cekdam wih anti ka mah ngaran lembur urang lembur pasar Cekdam sok urang dites ayeuna nya hiji bulan teh bulan Muharram saatosna Muharram naon kiai payun sapar sanggeusna sapar hiji sia salah ayah nah almenak bulan mulut gitu ayah teangan kusia almenak mana baik ayah bulan mulut mah bahasa pasar Cekdam bahasa Maribaya bahasa Tenjo bahasa Bogor bahasa Pandeglang bahasa Serang mulut Rabiul itu jaeta tes Rabiul awal nggak dituna nggak Rabiul sani Jumadil awal apa nabi Jumadil ula sami terus Jumadil awal naon kadituna geus Jumadil akhir apa Zongariung aya berkat teh Rajaban sanggeusna Rajab naon tah kadua sia salah tolol eueuh naon menak bulan ruah eueuh palurah eueuh nu aya naon Sa'ban sanggeusna Sa'ban naon apal aya kolak lain teh taraweh iya budak ieu mah lain anya nyaho nu dipikirkeun lebaran hiji baju nu kadua daging katilu pikueheun eta urang kunaon teh berpikir bulan puasa teh bulan nu dihambura dosa sugan aya urang pasar Cekdam aing bulan puasa nu ayeuna mah azam taraweh hayang tamat puasa hayang tamat maca Quran hayang tamat maca salawat nek sakian ratus ribu maca zikir nek sakian ratus ribu maca istighfar nek sakian ratus ribu anu azan tos gitu atuh cek aing eta laos ya are ngomong-ngomong hirup hayang barokah hujan geus aya cak ka dieu Allah para rundung hujan age hayang aing cek hujan turun aja cek hujan air lebah aing diarep-arep aya salat teh beuki ngaji teh beuki woi betul apa tidak rek iraha mikir teh pala hadirin jelema nu kos kitu nu azam bulan puasa nek anu aya padahal 11 bulan urang neangan apakah neangan rizki poho salat poho ibadah nabat bulan puasa lain tak istirahat kalau kamu ingin kumat bukan telok dagang iluan dagang petis dagang rujak ayo perkara nu sunah diudag-udag beli baju teh perkara sunah bukan kabeli nabat ayo tarawih teh diudag-udag ayo salat teh diudag-udag puasa teh diudag-udag bener hadirin berpikir ayeuna tahun hareup dunia sakadang deui ku Allah baris dikiamatkeun kalau orang berbicara hijriah kita bahas nanti di akhir saja maka bapak ibu jamaah sadayana urang mah kadang-kadang teu arapal geus Ramadan kadituna bulan Syawal apal pan lebaran beli baju geus Syawal naon kadituna tatilu sia salah aya kitu bulan Hapit teu aya anu aya naon Zulqa'dah saantosna Zulqa'dah Dzulhijjah saantosna Dzulhijjah balik deui Muharram tak kunaon umat Islam teu ararapal maka pantas lamun ulama Mesir menyatakan limadza yata'akhkharal muslimun kenapa umat Islam
Islam selalu terbelakangkan, selalu ada di belakang, selalu eleh baik, katindes baik, dikarenakan umat Islam sorangan kadang-kadang sudah tidak mengindahkan lagi ajaran Islam. Ulah aja baroning bab ibadah nu sejen bulan sorangan bete nyaho, tapi lamun bulan Masehi mah apal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli kabeh apal. Komo pegawai negeri jeung karyawan negara bergaji ieu. Komo nu boga hutang kreditan motor geus ieu. Asal tanggal 20 boga goloyongan tambah motor. Kunaon mah goloyongan galieur aing tere tanggal 25 tere mayar motor. Apal tah kadang-kadang dibikin bangga. Oh, dibikin nama anak, mun lahirna anakna Januari aranan Januri, ieu mah si Febri lantaran Februari, lahirna bulan Maret aranan Maria Mercedes, ada banget doang burung dedes. Datang bulan April lahirna bulan April Aprilianti, Meianti, naon hardina November Novianti. Pas Desember sia Desember kunti lak-lak kita kusia. Ulah aja boroning nu sejen dangaran sorangan geus teh aya. Sugan aya urang pasar cek dan diarana Muhammad Muharram, Siti Sawaliyah, Ahmad Raja Banawi. Betul apa tidak? Sing manaliki ribu jeung bapak. Sok aya kitu urang dia Siti Dzulqa'dah. Sana mina Muhammad Rabiul Awal. Kok terbangga sih bu pak dengan Islam? Padahal diperintah ku agama. Sammu auladakum bi asma'il anbiya. Kasih nama anak-anakmu sekalian kata Rasul bi asma'il anbiya, dengan nama-nama nabi. Di Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Isa, Yahya, Zulkifli, Daud, Sulaiman. Bahkan ada satu kaul mengatakan kalau kita punya anak laki-laki wajib dikasih nama Muhammad. Tuh tinggali para habaib. Lamun bapakna Muhammad, boga anak aranun Ahmad, boga incu Muhammad, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Imam Ghazali radhiyallahu an, rahimahullahu taala waliullah sufi, mengarana saja itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ki Muhammad boga anak diaranan Muhammad, saking cinta anak Rasul diaranan deui Muhammad. Lamun urang pasar cek dam tilu turunan diaranan Muhammad kabeh, mun teu dipoyokan. Bau budak kata ngaran Muhammad kabeh doang nu ngaran deui betul. Batur mah saking cinta ka Rasul, saking mahabbahnya kepada baginda Rasul, kasih nama Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Itu cenah kumaha kiai kula mah teu bapak kula teh sangsang, kajen Muhammad sangsang. Kuring mah cenah teu bapak kula teh kemod, kajen Muhammad kemod. Yang penting kayak Muhammadan baheulana. Mun awe beres Siti Fatimah Sayyidatuna Fatimah, eta Siti teh singketan Siti Aminah Sayyidatuna Aminah, Siti Fatimah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Siti Aisyah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nabat urang teu bangga ara rembung diarana. Ai ece incu ece sangarana teh nyaho meunang bapana lojor di Jakarta. Hanya menit apal 2 minggu. Mun teu salah nama cenah ngaranna Desi Ratnasari Nugraha Antakusuma Republik Indonesia Jayakarta Merdeka 45. Menikah apa 2 minggu. Katanya teu daya Kaki Rohman. Tanya orang cek dan sia. Tah Kak Kiai, Assalamualaikum. Salam Kiai, punten abi bade nyuruhkeun nami. Coba ayeuna mah kada ditulis pakai akte langsung di bidan. Oh ya, kejeke kula istiara heula. Lalaki awewe, lalaki. Anggeus Muhammad Zainuddin. Sugan geus gede jadi pengganti MZ. Betul apa tidak? Ieu mah lain coba bakolot nah. Bah ieu geus darana enggas teu kudu kaki menang aing. Aing bisa. Aing ngaji bareto. Di mana abah menang tina Quran? Saha si jahannam. Atuh eueuh teu boga babaturan teh panaseun kabeh batur. Ting Bu.
Kebenaran tak gede jahanam jadi iya main pemadam kebakaran supir belambir atau utrekan bareng-bareng teh panas bae maneh. Makanya Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saat bulan Mas Hijriah, bulan tahun baru Islam, nah Hijriah teh hijrah. Ketika Rasul hijrah di mana? Di Mekah menuju Madinatul Munawwarah, maka Rasul khutbah di depan kaum Ansor dan Muhajirin. Rasul menyampaikan 5 perkara. Yang pertama, yang 5 perkara itu Rasul menyampaikan ayat Allah surat Al-Baqarah, anu ku ibu jeung ku bapak tara dibaca teh. Hasan aku sia. Bener kira nangga tilak maca Quran kabeh garan jadah doang. Lebah bemodar indung bapak negara kayak gaji kerniangkeun santri Ki Rohman ka dieu. Assalamualaikum Kiai, jami diputing Kiai keur molor. Sudah naon bae. Waduh, abah kula bae. Atuh geus bae mah Kiai moal hirup deui. Wayahna bae nungguan bang bawakeun santri hayang diajikeun sampai ka subuh. Waduh, cek Kiai. Mana santri pan didelok ku santri sadak anu paeh teh waduh urang tang ajikeun ieu cek santri nu paeh ge pelit bisa mending kalabur kabeh santri aku rumah angge cocok lo badinya nama cocok mah mending kalabur nu paeh pelit mamah ibu kuduna bisa ta anak malaja Quran sebab ibu jeung bapak ketika maut sakaratul maut datang ketika maut bapana atau ibuna disarahan mun anakna bisa maca Quran dikiriman Fatihah maka penting jadi orang belajar agama. Makanya para pemuda kudu nama pemuda eta mah kawin ta'allamu qabla an tazawwaju anjeun kudu belajar ilmu agama sameme anjeun kararawin kudu ngaji heula. Makanya seharusnya pemerintah bikin tuh kursus nikah. Sebelum kawin wajib kursus nikah 2 bulan atau sebulan. Gitu kuduna. Apa itu kewajiban seorang suami? Apa kewajiban seorang istri? Apa itu nikah? Lugoh, cek sara. Naon itu tolak? Tolak bagi sabara. Aya kinayah, aya sore, aya bain sugro, aya bain kubro, aya hulu, aya dihar, aya li'an. Pantai nyarah kabeh sia. Aya aku sia. Renjadah doang. Ketika terjadi kan arah kiai nu turun. Betul. Tanya makana kudu nama guru heula pantas keterangan ta'allamu qabla an tazawwaju. Kudu guru heula. Kudu belajar ilmu agama heula kiai ngomong, para guru-guru ngomong, ngaraji. Lain ditahan jadi kiai, ibadah mah kewajiban seorang muslim. Bab salat aya jeung ilmuna, bab puasa aya ilmuna, dagang aya ilmuna, bab tani aya ilmuna. Pak, Bu, sok lamun teh mah kieu salat subuh jeung kiai 80 rakaat. Misalkan aja nu bodoh mah 2 rakaat bae, atuh mangga teh teuing, padi mah sarua wae. Kiai 2 rakaat, nu bodoh 2 rakaat, nu pinter 2 rakaat, maka ilmuna kudu nyaho. Maka sok aya jelema nu ngomong kieu, neangan ilmu wajib, bisa nama teu wajib cek saha. Sia ngomong cek babatok sia tah. Neangan ilmu wajib jangan anak. Aya ilmu nu wajib bisana. Ilmu naon? Ilmu salat ulah jauh-jauh. Tingali dina cara sintin ulah jauh-jauh. Man shalla jahilan bi kaifiyatiha lam tasihha sholatuhu. Saja manu bodoh salat teu nyaho kana ilmuna lam tasihha sholatuhu. Nu mantap wajib bisana aya kalimat lam tasihha. Tosa ibu bapak nu bodoh di bener kudu salat, betul apa tidak? Makanya kudek ngararoj penjadah doang. Aya di dia pengajian Ki Rahman. Atuh halo bahasa pengajian mah tolol ini nyaho. Tiap-tiap masjid tiap musola aya pengajian. Udah. Kudu nama. Pengajian desa aya, pengajian desa aya weh. Aya alhamdulillah.
aing kadang-kadang eta sasalawatan lurah pisan eta lurah sigana eta ngapalkeun 2 bulan doang eta nek aya jamal lagi ngapalkeun ieu jeung oh mina teh kiai jeung bapak nurah itu lurah soleh doang nih terus apa jangan nangis Rasul nyampaikan ayat Allah anu mana ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun wallahu alam bimuradih. Iya lamun cek santri tukang ngaji ayat am setiap manusia kahitab kababat ku ayat nu ieu mah nu kafir tah rek Islam pajabat miskin caca mena kabeh kababat ku ayat nu ieu mah ya ayuhan nas khitab lagi nas manusia urang saurang manusia ya ayuhan nas cek Gusti Allah wallahu a'lam bimuradi wa'budu rabbakum ae wahidu rabbakum kituna tafsirna anjeun kudu nyembah ka pangeran anjeun kudu nauhidkeun ka pangeran anjeun saha ari pangeran urang ieu berbicara tauhid untuk agama urang agama Islam betul apa tidak ieu kan kudu jelema macam-macam salah seetik tulis nu bener kudu dicurigai nu salah sabodo amat. Makanya harusnya Pak Bu jadi pejabat bela Islam, jangan mojokin Islam. Betul apa tidak? Maka hujan awah para rundung kedekan turun. Dah yang cek hujan deh, jelema balander cenah Allah disalah-salahkeun bae. Tapi jelema penista Islam kadang-kadang dibelaan. Ari urang akan kadang ngabela agama urang. Ngabela agama urang, ngabela kitab urang. Kadang-kadang ibu-ibu bapak-bapak kadang deui dunia naik kiamat hujan geus lembung pare areueuh natuna jeung siapa natuna oral ku salebokan tuh kulub ku sia awi tu arep kalolot kulub ku sia malam aya ka dieu kamari lini gede teh sieun teh kali ini hari kana lini sieun Ki Rahman ada kanunyan lini teh sieun ada kana tsunami sieun ada kanunyan tsunami teh sieun ada kebona sok dipandian anu gablek kebo tara mandi aya urang dia nu kitu bedil nyesek alam jeung bedil cek ayeuna eta nu ngamalkeun kana beas eta nu ngahalangan kana hujan eta nu bedil cek aing marah man jelema na kiai atuh ulah akhlakna nu kudu bedil. Oh, hei, kana lini sieun. Mosok eta Allah kawasa pi kiai punten Pak. Palurah, Allah kawasa endek nyieun hambana dikir sakolong dunia. Digilekeun doang alam dunia saeutik jelema marawuji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nu pamuda kerja lewat, la ilaha muji Allah eta. Ngebetin-betin kadu la ilaha tolol ya dasar pasar cekdam tolol ya aya sia mau dikeun gape ali ini tolol la ilaha sia urang wah mau ini la ilaha terus bae kartu bae tolol ya kayak geblek sia di eta pamajikan kuat poho kasalaki poho ka pamajikan kadang sakitu anak poho ka indung bapak poho ka anak jak kamari teh akhir ini saya ibu beboro nyokot anak pamajikan yang kot ngancok keluar terketium tunga acan teh pamajikan yang abe aya ini kuat ngancok keluar anak bau di kamar itu kres oh tadi angkat atau ini pipiluan keluar cenah kiai sieun atuh lain sieun teman cari aman tolol tolol saran jadah doang teh ini sirikeun bae emang sia kain ternyata kiai sieun lain cari aman saudara daripada aing ketinggalan gentong
atau yang mending lompat dititah agama cari aman marah. Bener atau kan para roh kabeh barang geus dia ya Allah anak atau kita anggeus eueuh dina deh. Kakarang sakitu tah Gusti Allah digilakeun dunia apalagi kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Kakarang sakitu geus poho. Pot kan ini ibu-ibu keur ngisi pot digunting. Aya lini, la ilaha illallah digunting. Ari keur cager sa di luar WC tilok muji tolol. Aya di jero WC aya lipat langsung digunting la ilaha illallah. Wah sampai tadi sangai bejana sama subuh kata ibu-ibu barang jam 2 penting beren salakina hayang dia udah ku salakina udah mah udah lini salakina aing ya mah linina coba majikan sih ini salakina mal aya deh linina ge ieu mah linina lini aing tariris meureun salakina diusapa me ku salakina oh jannati barang dibalikeun jatai sampai subuh kuat ngisa Bingbo Pak terus ya 2 menit deui sahari Gusti Allah teh urang kudu nyembah ka Gusti Allah kudu nawahidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sahari Allah alladzi khalaqakum Allah yang telah menciptakan kita. Dari mana kita asal? Dari Nabi Adam. Wa Adam min turab. Nabi Allah Adam Allah ciptakan tina tanah. Berarti hakikatna urang diciptakan tina tanah. Anu bodoh tina tanah, anu pinter tina, anu beunghar tina tanah, anu miskin ge tina pajabat tina tanah, rakyat ge tina anu putih tina tanah, pugu nu hideung mah loba teuing tina deui tak asana sia teh meureun ngarek naon kudu ributan atuh kedeung deui pencalonan lurah atuh geus teh sabaraha calonna di lurah moga-moga meunang kabehan mulai di ieu ngadoakeun kakok silakan beda warna, silakan terserah Anda. Bener tak? Istihara lah ibu jeung bapana ka mana ya bagusna kudu nama kitu. Para hadirin wal hadirat. Neuk naon urang kabeh ge sarua. Ulah kudu taributan jeung duduluran goreng kabejana. Mitohana kana biru. Minantuna kanu koneng, nu meunang nu koneng. Pada geus menang teh udah mito kasobe ka minantu. Baju mau dijeruk ka minantuna. Pan koneng jeruk mah. Mah ieu teh jeruk koneng amis. Asam. Amis mah teh hayang mah asam. Mah yang untuk anu biru, bulao cenah teh hoko dibelikeun tah. Letakkan kumaha bulao cenah anis bulao. Nanaonan urang teh hadirat ketika untuk itu ayo orang bersatu silakan hak Anda untuk ada pemilihan tapi ketika beres ulah ribut ulah saling paewaan menang da orang manusiawi aya nafsuan paewaan ulah lewati tilu poe geus sakitu bae urang poe ya poe minggu Senin Salasa urang enak dukungan urang eleh tercontoh ieu nu meunang teh nanya ka urang kurang keur enak